kaeling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Mun anjeun ayeuna geus babalik pikir tuluy ngeureunang sakabeh pagawean jeung kabiasaan hirup anu jadi dosa jeung anu ngalalaikeun anjeun tina ibadah bakti ka Gusti Allah. Sanggeusna kitu tuluy anjeun tobat, tuluy ngaji, tuluy migawe ibadah-ibadah anu fardu saperti salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan jeung sejenna. Tuluy anjeun bertekad, bercita-cita rek jadi jalma anu mahabbah ka Gusti Allah. Tuluy sebagai tanda tina permulaan mahabbah anjeun ka Gusti Allah, anjeun teh memperdalam syariat jeung nambahan pangabdian anjeun ka Gusti Allah ku ubudiyah saperti qiyamul lail jeung dzikir puting, maka anjeun ulah kaget lamun nalika anjeun keur aya dina fase eta terjadi perubahan-perubahan dina kahirupan anjeun. Nyata perubahan-perubahan anu tidak terduga anu ku ayana eta perubahan teh mun ditingali make sudut pandang hawa nafsu mah matak nyusahkeun, matak nyedihkeun, matak ngecewakeun. Contohna saperti pegatna hubungan anjeun jeung manusia nu tadina loba batur jadi eueuh batur, atawa ngadak-ngadak dipitnah ku batur, atawa tepuguh-puguh dipecat ku dunungan, atawa ujug-ujug usaha anjeun amruk saperti perdagangan, pertanian, perkebunan jeung sajabana, atawa teu kanyahoan kendaraan anjeun aya nu maling nepi ka teu kapanggih deui jeung kajadian-kajadian anu sejenna anu sacara syariatna jadi nyusahkeun ka diri anjeun. Palamun anjeun keur aya dina fase eta tuluy tumiba perkara-perkara ka anjeun anu saperti kitu, pupujeuh tenangkeun diri anjeun, elingan diri anjeun sabab ari saestuna kasunyian, kasusahan jeung kapayahan anu tumiba ka jalma-jalma anu keur berjuang mamahabbahkeun dirina ka Gusti Allah, eta teh sabenerna mah mangrupakeun sabagean tina kahususan rahmatna Gusti Allah ka diri anjeun. Anu melalui eta kajadian-kajadian, melalui eta perubahan-perubahan anjeun keur dimurnikeun ku Gusti Allah. Nyata dimurnikeun tina pangharapan-pangharapan, dimurnikeun tina kabergantungan hate anjeun ka makhluk saperti ka manusia, ka perdagangan, ka fasilitas jeung sajabana. Hartina ku ayana perkara-perkara anu saperti kitu anu tumiba ka diri anjeun, mangka pegatlah pangharepan jeung kebergantungan hate anjeun ka makhluk-makhluk saperti ka manusia jeung ka perdagangan atawa kanu sejenna, sehingga ku maujudna eta kayaan ka diri anjeun, mangka anjeun jadi jalma anu hatena murni, anu tadina miharep jeung bergantung ka manusia, anu tadina berharap jeung bergantung ka perusahaan, ayeuna mah sanggeusna aya dina kaayaan anu saperti kitu, hate anjeun teh jadi murni. Hartina miharepna jeung bergantungna
nu tadina ka makhluk-makhluk teh ayeuna mah geser, ayeuna mah robah pangharepanana jeung kabergantunganana ti makhluk ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artina teu kacampuran ku pangharepan, teu kacampuran ku kabergantungan ka makhluk. Tak sabab kitu mangka mun terjadi perkara anu saperti kitu anjeun ulah kecewa, ulah putus asa, tapi kudu bunga. Sabab geuning hakikatna mah eta teh sambutan ti Gusti Allah. Disambut ku Gusti Allah piraku ente teu bunga. Sakumaha anu parantos diwahyukeun ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam, bejakeun ku anjeun ya Daud ka hamba-hamba kaula anu yang hareukeun diri-dirina sejak mika cinta ka kaula, moal ngamudaratkeun ka diri anjeun nalika terjadi perkara anu jadi hahalang antara anjeun jeung makhluk. Lamun dina nalika eta kaula ngangkat di diri anjeun perkara-perkara anu jadi panghalang antara anjeun jeung kaula, sehingga anjeun jadi jalma anu mandang ka kaula melalui hate anjeun. Jadi pegatna hubungan anjeun jeung manusia saperti jeung babaturan atawa jeung gunungan, jeung pegatna hubungan anjeun jeung kajayaan usaha nu tumiba ka jalma-jalma anu berusaha pikeun mahabbah ka Gusti Allah mah moal nanaon, moal jadi perkara anu ngamudaratkeun. Bangna anjeun dipegatkeun ti manusia atawa tina suatu usaha atawa tina suatu bisnis atawa tina suatu makhluk, sabab eta manusia eta bisnis eta makhluk teh salila ieu geus jadi perkara anu ngahijab diri anjeun tina mahabbah ka Gusti Allah, sehingga kudu dipegatkeunana eta perkara mangka hate anjeun jadi bentak, jadi mandang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, lain mandang ka makhluk saperti ka manusia jeung kana perbisnisan. Mandang ka Gusti Allah dina permulaanana nyaeta nganuharti miharap jeung gumantung ka Gusti Allah. Jadi nu tadina hate anjeun diharap jeung gumantung ka manusia, sanggeusna aya kajadian anu megatkeun hubungan anjeun jeung manusia, mangka anjeun jadi miharap jeung gumantung ka Gusti Allah. Nu tadina miharap jeung gumantung kana bisnis, sanggeusna aya kajadian anu megatkeun anjeun jeung eta bisnis, mangka anjeun jadi miharap ka Gusti Allah. Da eta ngaranna anjeun teh keur dimurnikeun, matak anjeun taubah dinya kudu bungah bisa bener mamaja, lain sedih, lain kecewa, lain berputus asa. Artina perjuangan ente dina bab mahabbah teh geus meunang sambutan teh Gusti Allah, eta teh pertanda hade kaset. Jadi eta teh pertanda Gusti Allah rek males mika cinta ka diri anjeun, ngan anjeun kudu dimurnikeun heula. Kusabab kitu teu nanaon, mun kamari mah kerjaya anjeun teh dimulyakeun ku manusia, dihormati ku manusia, dilayani ku manusia. Tapi ayeuna mah pisaprak anjeun bangkrut, anjeun teh jadi teu diajenan ku manusia. Nu kamari jalma-jalma anu maruji teh, anu ngahormati teh,
anu ngadama-dama anjeun, anu melayani anjeun, anu ngadareketan ka anjeun teh ayeuna mah ngajaruhan. Kamari mah anjeun teh pedagang besar misalna, ayeuna mah anjeun teh ngan saukur pedagang leutik teu nanaon. Ulah ngajatina perjuangan pikeun mahabbah ka Gusti Allah. Eta teh ngan sementara mualila, eta teh pendidikan langsung ti Gusti Allah tarimakeun, tarima ku anjeun ku hate anu donta. Sing inget dibalik eta perkara saestuna Gusti Allah geus mukakeun 3 hijab keur diri anjeun, nyaeta hijab roja, hijab ta'alluq jeung hijab iktimad ka makhluk. Eta teh jadi sabagian tina proses perjalanan anu kudu dialami, anu kudu dilewati ku jalma-jalma anu rek menuju kana mahabbatullah jeung marifatullah. Bongan dina bebuka anjeun sok ngucapkeun ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ta eta teh ijabahna kehet mun hayang apal mata kudu atoh jang lain rungsi. Aneh pan mun aya jalma anu doana diijabah lain atoh kadon rungsi. Eta teh ijabah jang mata sing ingat kana ucapan ujang sorangan. Balbadinya ujang kudu atoh kudu nganuhunkeun ka Gusti Allah, lain demo, lain protes, lain kukulut terus kana kenyataan jeung kana kaayaan. Pangloba jalma caritana rek mahabbatullah, caritana rek ma'rifatullah, tuluy menempuh suatu perjalanan spiritual anu ku istilah tarekoh disebut suluk, perjalanan mendaki menuju mahabbatullah, menuju ma'rifatullah. Tapi giliran aya dina eta perjalanan terjadi perkara-perkara anu saperti tadi, lain atoh lain bungah, lain nganuhunkeun ka Gusti Allah, tapi kadon demo, kadon protes ka Gusti Allah. Ya Allah, nah bet kieu jadina dosa naon abi Allah. Tong kitu isin. Jadi nurutkeun katerangan anu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam teu nanaon anjeun diputuskeun hubungan ku manusia, asal terjalin hubungan anjeun jeung Gusti Allah. Teu nanaon anjeun dipika ngewa ku manusia, asal dipika cinta ku Gusti Allah. Dan keoge tina jalan mika cintana jeung dipika cintana ku Gusti Allah, kahirupan anjeun bakal robah deui, bakal leuwih alus tinu kamari. Mun usaha-usahana leuwih maslahat tinu kamari, mun panjang umur-umurna leuwih barokah tinu kamari, insyaallah eta anu bakal terjadi lamun anjeun tetep panceg, lamun anjeun istiqomah dina eta perjalanan, dina eta perjuangan. Cek kateranganana deui teu nanaon anjeun bangkrut asal kaula ngamparkeun ka diri anjeun jalan agama. Jadi bangkrut terjadi dina awal perjuangan anjeun pikeun mahabbah, pikeun ma'rifat ka Gusti Allah. Eta teh alus anu sabenerna mah keur diri anjeun, sabab nalika anjeun kerjaya mangka eta kajayaan teh geus jadi hijab ka diri anjeun tina mahabbah ka Gusti Allah. Sabab nalika kamari anjeun kerjaya, anjeun leuwih mika cinta eta kajayaan daripada mika cinta Gusti Allah. Mijaya dina perkebunan leuwih mika cinta perkebunan,
nujaya dina pertanian leuwih mika cinta pertanian, nujaya dina perdagangan leuwih mika cinta perdagangan, nujaya dina perusahaan leuwih mika cinta perusahaan, nujaya dina pemerintahan leuwih mika cinta pemerintah daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab kitu nalika anjeun geus bertekad rek mika cinta Gusti Allah, mangka eta kajayaan anjeun teh dipegatkeun, dibangkutkeun supaya anjeun mika cinta ka Gusti Allah sagemblengna. Kusabab kitu tingali ku anjeun hakikatna mah eta kabangkrutan teh mangrupakeun pitulung rahmati Gusti Allah ka diri anjeun. Eta teh pitulung, eta teh rahmat Allah anu nyata ka diri anjeun. Sabab ku ayana eta kabangkrutan, ku ayana eta kapegatan jeung manusia, anjeun geus dilapangkeun kana jalan agama. Kamari mah kerjaya anjeun teh boro-boro daek salat sunah, boro-boro daek salat peuting, dalah nu wajibna oge dipopohokeun, rajin migawe, cong leo jiga hayam macokan beunyeur. Kamari mah kerjaya nu dicekelna teh lain tasbih tapi bujur awewe. Misalna panayeuna mah sageusna anjeun bangkrut, jalan agama teh terbuka lebar jang ka diri anjeun. Nu tadina tara ngaji jadi ngaji, sageusna ngaji tuluy meunang pencerahan. Nu tadina tara salat sunah, tara dikir, tara ngadaros Quran teh ayeuna mah jadi rajin, jadi getol, jadi suhud sabab didukung kekayaan. Nu tadina ujub riat takabur medicap jahe merege hese teh ayeuna mah jadi handap asor, ayeuna mah jadi ikhlas jeung berehan heueuh. Sabab geus meunang pepeli ti ajengan tina pangajian ta eta teh rahmat Allah wungkul ka diri anjeun, anu meujeulna dipake ka bunga lain dipake ka sedih jeung ka susah heueuh. Baheula mah kerjaya teu ngarasa butuh ka Gusti Allah, sabab rumasa dirina sagala aya, imah alus, pamajikan geulis, mobil ruis, pakaian necis, duit telebis-lebis heueuh. Pan ayeuna mah sanggeusna bangkrut karasa nyatana pakirna diri, karasa nyatana hinana diri, karasa nyatana bodona diri, karasa nyatana lemahna diri, karasa nyatana keterbatasan diri orang sorangan. Hartina ayeuna mah anjeun teh rumasa kacida butuhna ka Gusti Allah. Ayeuna mah pan tiap usik tiap malik Allah deui dikirna teureun-eureun ka Gusti Allah. Ngahambana bener-bener ngahamba ka Gusti Allah. Lamun ente saperti kitu ngamangpaatkeun kalapangan waktu pikeun nempuh jalan agama, nyaeta dipake ibadah, dipake ubudiyah jeung ubudah, dipake ngadohurkeun mahabbah ka Gusti Allah, mangka dawuhan Gusti Allah keun bangkrut mah jangda moal naon moal jadi mudorot ka diri anjeun. Sabab dibalik eta Gusti Allah geus namparkeun ka anjeun kalapangan agama. Dawuhanana deui jeung moal ngamudorotkeun ka diri anjeun sesuatu anu dipegatkeun ku kaula ti diri anjeun tina urusan dunya. Mun kaula ngamparkeun ka diri anjeun kalapangan agama, artina asal anjeun teguh dina pendirian, asal anjeun mulajamah dina perjuangan, pikeun mahabbah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salira anjeun aya dina eta perjuangan, mangka naon wae nu pegat ti diri anjeun dina urusan dunya tong hariwang da moal nanaon,
mau jadi mudorot ka diri anjeun, rek di PHK, rek ditinggalkeun ku kabogoh, rek dipegatkeun ku bos, rek ku babaturan, rek rugi dagang jeung sajabana. Pokona mah rek naon wae anu terjadi ka diri anjeun dina fase eta keun bae da moal naon. Eta teh lamun dina istilah pakar mah disebut masa transisi, masa peralihan tina kaayaan anu goreng rek menuju kana kaayaan anu leuwih alus. Taring marang-marang masa transisi manjang taralila lain kaayaan anu permanen tapi kaayaan anu sementara, nyaeta kaayaan anu akan segera berlalu dan berganti. Artina ente kudu kuat menjalani prosesna. Dawuhanana deui jeung moal ngamudorotkeun amarahna makhluk ka diri anjeun mun disupri ku anjeun karidoan kaula. Nalika anjeun keur berjuang nyupi karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala, tong kaget lamun anjeun mengalami resistensi, mengalami konfrontasi, mengalami friksi-friksi, pergesekan-pergesekan, pertentangan-pertentangan jeung kalolobaan manusia. Sabab nu disupri ku kalobaan jama teh lain karidoan Allah jang, tapi karidoan hawa nafsuna. Misalkeun anjeun nu tadina tukang ngabohong, nu tadina tukang tipu, tukang judi, tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukaan anrok, tuluy ayeuna anjeun jadi jama jujur karena Allah anu tuluy ku sabab kajujuranna anjeun dimusuhan ku batur, dicarekan ku batur, diancam ku batur, diintimidasi ku batur, mulai di lingkungan perdagangan dimusuhan ku para pedagang, pedah dagangna jujur, mulai di pemerintahan dimusuhan ku papada pegawai pemerintah, pedah gawena jujur, mulai di dunia kerja dimusuhan ku papada karyawan, pedah kerjana jujur, jeung saterusna tong salempang asa kajujuran anjeun karena Allah, asa kajujuran anjeun demi kariduan Allah, mangka kamarahan sakabeh batur moal jadi mudorot ka diri anjeun. Eta cek dawuhan Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dawuhanana deui anjeun teh maku-maku mika cinta ka kaula, mun bener anjeun mika cinta ka kaula mangka kaluarkeun cinta dunya tina hati anjeun. Anu dimaksud cinta dunya nyaeta naon wae tina perkara dunya anu nalika dipika cinta ku anjeun ngabalukarkeun kacilakaan ka diri anjeun di akhirat. Contohna anjeun mika cinta kana duit sabab bisa nyimponan kana perkara anu dipikarido ku hawa nafsu, saperti bisa dipake jinah, bisa dipake judi, bisa dipake mabok, bisa dipake kana rupa-rupa maksiat. Taeta kaasup kana cinta dunya anu kudu dikaluarkeun tina hati anjeun lamun anjeun rek mika cinta ka Gusti Allah. Tapi lamun anjeun resep kana duit sabab bisa dipake nyimponan kana naon anu dipikarido ku Gusti Allah, seperti bisa dipake sedekah, bisa dipake ngamean masjid, bisa dipake ngabangun madrasah, bisa dipake nulung kanu butuh, nalang kanu susah, bisa dipake kana rupa-rupa ibadah, tah eta mah teu kaasup kana cinta dunya. Jadi ari nun ngaran-ngaran cinta dunya teh lain satapa-tapa masalah resep jeung teresepna, tapi oge masalah motifna, masalah muatanana. Jadi mun rek maapa ka Gusti Allah pariksa teh anjeun aya henteu dina teh anjeun cinta dunya. Mun aya geura kaluarkeun. Sabab dimutkeun dawuhanana saestuna cinta kaula jeung cinta ka dunya eta dua perkara anu moal bisa ngahiji dina hate anjeun.